Panganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi Rasul Allah, nabi pasti. Aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we, teh diangkat jadi Rasul Allah. Aya anu diangkat teh jadi wali Allah. Aya anu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat sholihin. Aya anu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin. Aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik. Geus kaditu nu jadi kafir murtad. Jelas lamun manusia dilahirkeun ke alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah jadi Rasul Allah, pasti nabi. Tempatna geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka sorga. Eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka. Mantap denganan aya paranti-paranti. Nah, awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli, rarasaanana asli lamun sehat. Ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat. Ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat. Lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel dia ngabunuh aing tuh. Iya be nyeri huntu ya, nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager. Masa sih nyeri huntu sabulan? Ya tilo kayak di mana ge paling 2 3 selesai. Iya mah sabulan encan cager-cager. Iya teh berarti SMS. Ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS. Awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah. Ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah, baca zikir betah, puasa sholawat betah, babacaan betah. Lamun ruhanina sehat sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering gitu. Gering ya ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masya Allah. Sholawat 4.444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seuri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna bihi wa tarfa'una bihi min khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung maksudna ruhani dah berarti gering, ruhani dah gering. Masya Allah kari. Lamun waliullah teureun-eureun maca sholawat zikir, teureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat. Masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran.
ngeunaan lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain tengah peting jam 3 nu tadi ge masalah jam syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura bae urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin tak encan baju nanyakeun gitu bae kan atuh sanajan geus kawin aya kakarak hiji mah masalah nah ikan carita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger Masya Allah cuman cerita doang kan orang makos gitu paksakeun coba kepeting coba yang ngajajal 3 udang langsung baca Quran emang aya hurupan eueuh sih geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani gering Masya Allah dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenang ka iluan kuno sejen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami ulah kok bisa ulah sih kitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ka zikir kan sampai 10.000 tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang illallah nu digigir kula bagian illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah kadang 100 geus illallah asana 200 geus soraan atiga calakap geus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insan suka bawa Waalaikumsalam dari mana nih Ranca Bango siapa nama saya Sarwiti sakit apa Sarwiti ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus dikit juga sama ini saya mau berobat ini mah harus ke Grogol sakian aja lain jurusan sakian ya Allah ya Rabb nah iyalah ruhani Masya Allah mendak kisah Kikil Balkhi nyarita di nana Soihul Ibad Tolabna khomsan wawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kepanggih di 5 perkara tolabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula manggihan fi sholati duha kula manggihan di sholat duha ternyata lamun orang sering sholat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu sholat sanggeus sholat embung teu berjamaah eta balukar tina sholat duha bakal diberengenahan gerage eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia atuh inget ka bangkrut bae sih
henteu lamun tani masyaallah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos karatina mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna bi'al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata kukula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud gitu 2 bae sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sareh heula syaratna sareh heula sanajan sakrajep lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus dia keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkan ke jero kubur masya Allah cak batur iya kubur teh poek ternyata caang nanya Kiai Basrudin nanya ke malaikat kok iya cang amat oh iya tahajud masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud ulah sok tahajud cenah ieu penting teh ya wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedap rakaat wah 20 watt masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di kuburnya kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ieu teh beres padi ayo jelema nu kos kieu nya nah ieu syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih kukula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunnat tahajud di rakaatain Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan eta si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur
sajuz beker sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak mah diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngan celok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran aya jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah teh hafizul Quran cilaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenang setahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dia dagingan belah beteung aya saeutik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandiat nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandiat bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka bae mah geus pokona teu bisa kumaha bae teh mah teu tanggung jawab geus pokona